Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang ngeraskeun hanca dongeng anu katuna. Kalayan ngebantu ngejar carios si Doclo Cupu Sakti Guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu satya manco kandongeng Mang di mana wae ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin dilalancarekeun sagala rupinanya. Tong hilapi rojong ditaroyalan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senjang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun dia kumaha terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu urang kocapkeun deui si Cakar Iblis ayeuna mah. Sabada bisa kabur ngaloloskeun diri manehna teh kebat we mulang ka padumukana di pasir Kiara. Teu kacaturkeun di jalana geus tepi ka hareupeun guha anu minangka dumuk matuna. Sup atuh ka jero eta guha. Katampo dina lalangit guha teh pating karantung lalai anu lobana aker. Kadenge sorana teh manir recek. Pantes disebut guha lalai oge. Basa geus aya di jero. Sup atuh ka hiji rohangan. Kek diuk di luhureun batu dembrak. Si Jamplang atawa si Cakar Iblis laju ngahuleung jika anu keur mikir. Teu lila kadenge jika anu ngagerendeng sorangan we cacarita. Kasaktian aing teh tetela acan sampurna geuning. Masih keneh aya urang kerajaan nu sanggup pikeun nandinganana. Ngan bae nah jalmana atuh geus tuning nyamunikeun diri geus pasti lain jalma sambarangan. Moal kitu rajana mah nya sakitu hebatna. Cek si Jamplang ngacabarak we sorangan. Jika anu gelo da puguh hirup sorangan teu boga batur di eta guha. Lamun kitu mah aing teh kudu tatapa deui yeuh. Mu Cakar Iblis kudu dibarengan ku kakuatan nu leuwih rongkah. Nya bener. Leuwih hade ke kudu ngaronjatkeun deuk kakuatan moal waka makalangan. Keun sia dagoan aing bakal datang deui dina waktu anu tangtu, dina wanci anu pasti. Kituna teh laju atuh si Cakar Iblis teh langsung ngagoler nang kara kebengkang bari nyidakepeun leungeunna dina luhureun dada. Reup panonna teh dipereumkeun bari kadenge ngarapal mantra. Kakastara kakanasa saktim dehi mi saktim paramam tamassapate mam sapyam guru kakanasa. Kitu cenah mantra anu dirapal ku eta si Jamplang atawa si Cakar Iblis teh. Lamun seuk dihartikeun mah, hei cenah Sang Hyang Cakar Iblis menta kakuatan anu leuwih rongkah. Hei cenah pengawas alam peteng mugi atuh kerasa ngabantu. Kitu lamun seuk dihartikeun mah. Mitra kaum dangu cah gurang tunda si Cakar Iblis anu keur tatapa deui we
hayang ngaroncatekeun kagagahan, ningkatekeun kasaktian. Ayeuna mah urang caturkeun di hiji gunung nyaeta Gunung Halimun. Katempo aya nu keureuh teh bari matakeun jurus-jurusna. Dibarung ku kakuatan tenaga sakti anu pohara luar biasana. Da eta we nepikeun kabating ngahariuk bang baraan, malahan mah kadenge manisah ngaguru jika aya angin gede. Teu lila keleker kadenge nu bating keleker bating jalagur. Jika guluduk patutur-tutur, jika kelapa andai-andai, sedengkeun teu jauh ti eta si lalaki anu keureuh teh. Aya 2 urang jalma, katempo geus aya umuran, bisa kasebut nini-nini jeung aki-aki. Anu geus sakitu kakolotanana awakna maning geus rengkung geus bongkok. Buukna geus teu kuis, tapi sorot panonna katempo manis seukeut. Boga wibawa komara anu luar biasa. Ari eta nini-nini jeung aki-aki teh utaya alian ti geuning Nini Kindring jeung Aki Jandrang. Sedengkeun ari lalaki ngora jangkung gede nu keureuh teh aya lianti si Rungkawatea. Jaki, teteh lah si kawate geus ngaronjat kakuatanana. Ayeuna mah geus ningkat. Ilmu silat jeung kasaktianna teh geus nambahan. Teu mubah digembleng ku urang duaan beurang jeung peuting. Dititah tatapa salala ieu teh ngabuahkeun hasil. Sakedeung deui si kawate bakal cacap narima sakabeh kasaktian urang duaannya. Ai. Benar nini. Sakedeung deui murid urang teh bakal ngagenjleungkeun dunya kajawaraan Yau bama geus abinuhna nyangking ilmu urang duaan. Ai. Syaki tetela ari dipaksa mah sina soson leuman ilmu urang teh geuning kahontal oge. Anu tadina hese beleke asa pamohalan teh kiwari mah geus kawujud. Cita-cita urang duaan boga murid anu bisa ngawaris ilmu jeung kasaktian urang duaan teh geus aya ayeuna mah. Alah, jongjon saupama seug urang duaan teh nepikeun ka waktuna mulang ka alam kalangkengan. Ai. Benar pisan. Lantaran geus aya anu neruskeun da bakal ajak urang. Ngaran urang teh moal paharem nini. Hayo ayeuna mah geus waktuna urang sampurnakeun kakuatan si kawate. Ajian berajar dirageus dina tataran binunjul. Jurus Nagawiro geus sampurna. Kari kakuatan kabedukan jeung ilmu rawaron teh anu ajan sampurna teh. Urang wariskeun. Urang turunkeun. Nyasaki ngan bae lamun eta ilmu rawaron teh ku urang geus diturunkeun sapinuhna tinang tu urang duaan teh bakal mulang bakal balik ka alam padang poe panjang tunjung sampurna poe anu teu kaselang-selang. Bener euy. Ai. Urang duaan teh bakal ngahiang. Gitu di antarana bae obrolan Nini Kandring jeung Aki Jandrang teh. Sajeroni ngalalajoanan atau merhatikeun si Rungkawa anu keureuh teh latihan. Teu lila duana teh laju nyampeurkeun ka si Rungkawa. Manggeus kawa cukup sakitu oge. Teteh ilmu silat ilaing teh kiwari mah geus sampurna. Kakuatan oge geus sampurna. Kiwari mah nini jeung Aki teh arek ngawariskeun ilmu rawaron tok sapinuhna. Ai lain rawaron tok atuh nini tapi rawaron tek. Sakitah eta maksud teh rawaron tek.
Alah, jadi nini jeung Aki teh arek nyampurnakeun ilmu rawarontek anu salal ieu teh keur diteuleman ku kawa. Tak kitu bener kawa. Ngan bae pikeun nyampurnakeun teh nyaeta bakal diturunkeun sapinuhna ku Aki jeung nini kitu tah. Ngan bae kawa. Perlu kumaneh dikanyahokeun deuleu. Saupama ilmu rawarontek nini jeung Aki geus diturunkeun sapinuhna. Nini jeung Aki teh bakal ajal binasa, bakal balik mulih ka jati mulang ka asal tak kitu. Alah, kumaha itu nini? Jadi nini jeung Aki teh bakal ajal. Teu salah. Kapan ayeuna geus sagala karasa teu ti sabang berak ilmu rawarontek nini jeung si Saki diturunkeun ka ilahing. Kasiksa ieu awak teh ku kituna kudu diturunkeun sapinuhna. Ngarah nini jeung Aki teh bisa balik. Maneh bakal ngawari sapinuhna ilmu rawarontek. Eta ilmu teh kapan penting pisan pikeun kakuatan maneh dina enggoning makalangan ngawujudkeun cita-cita jeung kahayang awas sadunya kajawaraan. Tak kitu. Alah, kumaha atuh ari kitu mah? Nini kawa ge teu mikeun lamun nepikeun ka nini jeung Aki aja binasa gara-gara geus nurunkeun eta ilmu ka kawa. Ai mondong gablek pikiran sarupa kitu kawa. Da geus kitu sakuduna deuleu. Ya ilmu teh ulah nepikeun ka hanteu diturunkeun. Lamun nepikeun ka teu diturunkeun teh aing duaan teh moal kojor moal modar nepikeun ka iraha oge. Hese. Halah kalah kasiksa ku kituna. Leuwih hade ge diturunkeun ka si laing sia kawa. Anu gede gunana dina enggoning engke maneh ngawasa dunya kajawaraan. Alah, jadi kitunya Aki nini. Aduh, saenya nama kawa ge terus terang teu mikeun. Lamun nepikeun ka kalengitan nini jeung Aki. Da kumaha deui kitu puguh ge. Geus kitu kuduna. Lamun ilmu rawarontek nini jeung Aki geus diturunkeun ka ilahing kawa. Aing duaan teh bakal bisa mulang. Tapi kumaneh pek pikir lamun seug ieu ilmu aing duaan hanteu nepikeun ka diturunkeun ka sapinuhna ka si laing kawa. Aing duaan teh bakal kasiksa deuleu. Dina paehna ge duka ting kumaha. Bakal nandangan rupa-rupa panyiksa. Halah, kapan ayeuna ge geus karasa. Allah, jadi kitunya kapaksa we meureun kawa teh kudu narima kana kaayaan. Tak kitu. Wayahna kudu narima kana kaanyataan kana kaayaan lamun seug nepikeun ka nini jeung si Saki ajal binasa. Maneh ulah sedih. Pek teruskeun tabak lacak aing duaan pikeun ngawasa dunya kajawaraan. Allah, nyari kitu mah geus jadi kaputusan nini jeung Aki. Kawa ge meureun bisa kukumaha. Nyaho deula. Pokona mah maneh ayeuna sia kudu saya ka diri kawa. Ai. Ilmu rawarontek aing duaan ayeuna bakal diturunkeun ka si laing. Sok diuk sia. Allah, keula atuh Aki nurusan teuing. Di kulantaran kapan mesti turunkeun kabeh teh. Aki jeung nini teh bakal paeh. Di keula atuh ngobrol heula. Memeh anini jeung Aki mulang ka alam kalenggangan. Naon nu rek diobrolkeun di ku si laing sia kawa? Keur dewek duaan mah leuwih kancang leuwih hade tibatan kasiksa deuleu. Geus hayang balik. Di sia. Keula ki. Alah, nya kawa teh rek pileulian we ka Aki jeung nini anu salad ieu teh kapan geus asat geus jadi guru kawa. Malahan mah geus dianggap kolot serangan. Alah, hampura we salad ieu kawa. Nya mun boga kasalahan ka nini jeung Aki. Kawa teu naon ku aing jeung si Saki dihampura.
Pokona mah lamun Syek maneh geus jangking sapinuhna ilmu rawaron tek tuluy aing duaan teh geus ajal binasa. Wayahna kudu dipulasara sakumaha misitina. Ngan bae layon aing duaan teh montong dikubur sia. Allah, jadi kudu dikumahakeun atuh. Layon ini jeung Aki teh. Ulah dikubur. Geus we sang-sangkeun dina luhur tangkal kai anu kacida gedena, nu penting mah buni teu hanteu katingali ku batur. Allah, jadi layon ini jeung Aki teh kudu disang-sangkeun dina tatangkalan. Kitu. Wayahna maneh kudu nurutkeun kana pamenta nini jeung Aki. Aing teh bakal ngahiang. Ngan lamun engke maneh hiji bangsa butuh ku nini jeung Aki pek we sambat. Lamun segara dapat mah. Nya mangga nini. Allah, Ki, bising Aki aya pamenta anu pamungkas. Nah rek menta naon? Sok we geura bejakeun ka kawa. Bising Aki hayang ngasan heula nu ngora. Keun ku kawa urang pangmawakeun ti pilemuran. Bisi panasaran we, bisi bae panasaran. Aina ari si laing balagug. Kapanan aing teh rek balik sia. Geus moal arek nguruskeun nu karar itu deuleu. Cie, teu hayang sia. Allah, jangan atuh ari kitu mah. Teu naon lah. Ari geus teu hayang mah. Nya atuh, kitu we lah. Pokona mah kawat teh menta hampura ka nini jeung Aki duaan. Sadaya ieu jeung menta duaan awe mudah-mudahan kawat teh bisa ngawasa dunya kajabaraan jeung ngawujudkeun cita-cita boga kakawasaan lah. Ku nini jeung Aki didoakeun kawa. Geus ayeuna mah sok maneh geura diuk karinya. Geura buseurekeun hate jeung pikiran. Ku nini jeung Aki ayeuna bakal disampurnakeun eta ilmu rawaron teh. Ai sok sia kawa. Mentong loba catur deuleu. Nya, mangga Ki, mangga. Gek atuh eta sirung kawa teh diuk silama di mana komu seurekeun hate jeung pikiranana. Mujas medi atawa lamun cek bahasa ayeuna mah meditasi. Atuh geus kitu mah nini kantring jeung Aki cantrang teh dapalkeun dampareungeun katuhuna kana tak sirung kawa. Awak sirung kawa teh jadi pating galatar. Kekuatan ilmu rawaron teh kiwarima nyaliara kana sakujur awak sirung kawa. Bekilihila kayaan ini kandring jeung Aki cantrang teh katempo jika anu leuleus we beakeun tanaga. Malahan mah katingali ngarumpuruk kawas kapu. Pating golepak we geus taya tangan pangawasa. Puguh we atuh sirung kawa ge mani reuwas. Sok sanajan geus apal. Kapan tadi geus dibejaan, lamun segeus nurunkeun sapinuhna ilmu rawaron teh na tinang tuwe cenah. Eta nini kandring jeung Aki cantrang teh bakal ajal binasa. Allah, nini, Aki, kunaon teh? Alah, kawa. Ayeuna mah sakabeh ilmu rawaron teh aing teh geus diturunkeun ka ilaing. Alah, geus hampang ayeuna mah aing duaan bakal mulang. Bener kawa. Ayeuna mah geus jongjon ilmu rawaron tok ae rawaron teh. Wah, geus diturunkeun ka si laing. Alah, ngan omah digawa. Kebiasaan aing baheula anu sok rorontok kanu mondok. Rarawel ka awewe teh ulah. Alah, lantaran eta teh dosa. Pokona mah pantrangan ikeun maneh ngagadapa ka awewe nya. Ulah diturutan kabiasaan aing keur baheula. Ai. Allah, nya Ki, nini, aduh, meni jadi ripuh kieu lah. Aduh, pileuleyan, nini Aki, sakali di kawa nganuhunkeun ka nini Aki duaan, anu saleung geus, alah sakitu perhatianana ka kawa,
Saya cicing di Gunung Halimungun. Aduh, atuh mugi awe ini jeung aki teh dina mulih ka alam kalanggengan. Aya dina kalancaran. Alah, pileleyan kawa. Pileleyan. Ai. Pileleyan kawa. Les atuh eta Ki Candrang jeung Nini Kandring teh ngalepasikeun napas anu panungtungan. Duanana teh geus mulang kalam kalanggeungan ngahiang we. Malahan mah aneh, kiwari kadenge sora Nini Kandring jeung Aki Candrang. Sorana teh hawar-hawar ngan teuing. Kebuku dengekeunana teuing ti lebah mana. Kan jelas nong toreng kadenge ku Sirung kawa. Kawa, aing duaan ayeuna mah geus pindah alam. Pileleyan kawa. Ai. Kawa. Ayeuna aing duaan teh bakal miang ngahiang. Ku kituna bae geura teruskeun da bagel ajak aing duaan. Geura wujudkeun ka hayang sia. Ai sok ayeuna mah kawa geura pulasara layon aing duaan teh. Kaitu geura sang-sangkeun kana tangkal kai anu nyamuni. Pileleyan kawa. Pileleyan. Sirung kawa anu keur deku teh bari ningalikeun layon Aki Candrang jeung Nini Kandring. Laju manehna teh nangetung bari merhatikeun ka sabudeureuna tempat-tempatan. Alah, lamun kieu mah aing kudu sagancang neangan tatangkalan yeuh anu sakirana nyamuni pikeun neuneun ieu layon si Nini jeung si Aki. Nya. Dagoan ini Aki. Kawa ayeuna bakal neangan heula tangkal anu merenah. Corelat Sirung kawa teh ngacorelat arek neangan tatangkalan anu nyamuni anu sakirana merenah pikeun neuneun eta layon. Hanteu kabar dina neanganna teh da bogo ge loba tatangkalan. Sabada meunang tatangkalan nu sakirana nyamuni jeung merenah. Layon Nini Kandring jeung Aki Candrang teh laju we atuh ditaekeun kana luhur eta tangkal kai, disang-sangkeun we dina dahan. Sabada rengse mulasara layon Nini Kandring jeung Aki Candrang. Atuh kiwari mah eta Sirung kawa teh jongjon ngan bae katempo mani alum kangaranan geus ditinggalkeun kuno jadi guruna ngahiang ka alam ka kalanggeungan. Euleuh mitra waktos na geuning barantos teh nyekapannya. Sagala urang tuna jajara carita Sidoa Cupu Sakti kuriang 7 dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna manganunkeun tina sadaya paratosanana puntenna tina sadaya kakiranganna mangundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.